Bikin tikar dari bahan apa itu? Menong. Ya mah tarokongna mah khusus pan aya icalan gitu. Di Manon Jaya. Sadayana sami yang gitu tarokong. Sadaya teh sami. Aya anu eta. Ganti di dieukeun. Wah, atuh. Itu kan kapan mina ka ieu anu eta eta ieu nu main mah. Tapi gitu nu tapi gitu. Ini langsung ditilep. Kalian ditilepkeun tadi. Jantan ieu, engkena ieu na digunting. tuh ya sahabat. Jadi kata ibu teh langsung ditilep. Langsung ditilepkeun. Langsung punya gunting ayu itu mah. Engkena dikelina ku tukang deui. Oh, benten deui. Ibu duaan aja tuh. Duaan. Iya, janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kade warga baraya anu emut kalembur miwaas kadesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat Mojang Desa. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Kali ini saya sudah berada di Kampung Gunung Gede, Manon Jaya, Tasikmalaya untuk melihat pengrajin tikar ya Kang. Iya teh. Untuk melihat pengrajin tikar dan menikmati suasana yang ada di kampung ini. Katanya ya teh ya, udah puluhan tahun ya teh ya. Iya, Bikin tikar ya teh ya. betul. Nah, bagaimana prosesnya mungkin ya Kang? Iya teh. Mari kita lihat bersama-sama. Jadi naon itu teh Kak? Ini Oh, nggak ada mau sama. kieu pan di daerah Kita bisa balik itu Pak. kumaha panjangna ieu kan norma 70 dua lamar. Ayeuna kieu mah munggu 40. 40. Tadi kilo kan kieu mah 70. Itu nu dapur. Di sini penghasil apa ini teh? Tikar. Tikar ya teh ya. Jakarta 70 dua lamar. Kita jalan seberapa? 70. 70 dua lamar. Nah sahabat ya, yang sudah jadi ya tuh. Makan dikaliin ieu mah. Kita punya lira ku Bapak. Itu kok pun biak Oh. bojo tuh tilabat. Hari ieu mah ente di eta, ente di tilep. Ieu mah. Kenapa dikaliin? Cai tilabat. Nah, aku tinggal Bapak. Di dapur ieu na pan di salah. Ayo mah. Berarti tinggal wit panen moe. Karena Selu. dati dia mah teh aya nu ku pare. Kumenong kadaya. Kadayana ya kemana? Ini pas ka lah ka desa we kitu mah gunung gede mah. Penghasilan utama ya. Nah sobat, kita lihat Bapak ya teh bikin apa teh? Tikar ya. Nah seperti ini caranya sahabat ya. Bikin tikar dari bahan apa itu? Menong. Ya mah tarokongna mah khusus pan aya icalan gitu. Di Manon Jaya. Sadayana sami yang gitu tarokong. Sadaya teh sami. Aya anu eta. Ganti di dieukeun. Wah, atuh. Itu kan kapan mina ka ieu anu eta ieu nu main mah. Tapi gitu nu tapi gitu. Jadi digentos-gentos kan. Gentos kapentungan mah. Yang isikeun jangan isikeun. Kapan nu kieu na ngademelan awi tah. Ieu ngadamel ku nyalira ku Bapak ieu teh. Itu seueur ti Oh. dapur ieu na. 50 50 awi teh kita awi ieu na mah. Pinawi. Ieu na kayaknya abdi ingat. Ieu dirangkai ku Bapak sami. Sami. Oh. Pan upami teh seep
Terus nyahane deui pan 4 lemari ieu 8 lemari ieu janten Saya di laang katanya. di lahan ieu mah tos diteuk-teuk ka dieu teh. Pan ieu dicangre di tai ieu. Kayak dipasang deh. Dipasang deui. Terus CF samihan deui ka dinya. Di atas. Tah hiji tikar teh nembe sabaraha dinten Pak ngadamal teh? Bulan Hiji inten deh, Oh, hiji. salemar we. salembara tikar teh 2 hari ya Pak. Iya mah. Nu Nah, sahabat ya. mah, upami nu konok ieu mah aya nu kenging 3 lembar ieu. Butuh perjuangan juga ya. 1 lembar itu butuh waktu 2 hari ya. Baru selesai sahabat. 20 20 cm. 20 tak iya 20 tadi buranan. Iya, tanah. Jadi dari pagi baru beres 1 Pak. Hmm. Tuh sahabat. Dari pagi kata Bapak baru beres 1 ya tuh sahabat. Langsung ditilep ieu nana neng tah. Ari ieu mah makan tos di eta deui. Dapur mah. Nu kieu mah pan ieu teh panjangna teh 2 meter 40. Seperti inilah suasana di Ditilep pan gitu. sekitaran rumah Bapak ya. Selain pengrajin tikar, Pangetan ieu teh di sini juga banyak terdapat mas tanaman buah-buahan ya sahabat tuh, dikelilingi sama buah-buahan sahabat tuh. jodoh gitu sama. Ieu mah sadeubeuh pan upami sakodi teh 20 kieu. Di sini juga terdapat tanaman iya ya, Itu di dikelilingi tanaman singkong sahabat tuh. Oyong ningali nu di dapur anu di kieu. Nah, sahabat, ini sekarang saya mau lihat ke dalam ya. Jadi kata Bapak, Ibu bagian di dapur bagian membersihkan pinggir-pinggirnya. Kalau baju mah itu tadi clean nih. Nah, ini Langsung ditilep. Tak ieu na ditilepkeun tadi. Jantan ieu. Engkena ieu na digunting. tuh ya sahabat. Jadi kata Ibu teh langsung ditilep. Langsung ieu ditilepkeun. Langsung gunting aya itu mah. Engkena dikelimna ku tukang deui. Oh, benten deui. Ibu duaan ya jatuhnya. Duaan. Di barala. Ngeureuyeun. Baralan ini we api. Mahan teh disamikeun bunu itu teu langsung di. Menda oyong pondok teh panjang teuing. Oh, mau ditikar. Tilep ditikar. Mereka mau dibungkut. Ya. Tumang kena langsung digunting ku tukangna deui dikelin. Mau mah kan terus dikelin deui Nuhun. ditilep. Kantun dipotong ya Bu. Dipotong we ieu. Ya, sahabat, jadi seperti itu pembuatan tikar atau samak yang terbuat dari bahan menong. Kur mah pirunga bumi di dia nama terus pelariren abi we. Muhun. Perali. Tapi ya teh tetep Bu mata pencaharian anak teh kana tikar. Kasalian teh kana naon namina teh ieu nya? Tenun ya, tenun tikar. Kana naon deui Ibu? Oh iya. Karena ya untun yang beres masa ngauntun ya nah. Untun. Ical ke untun. Ada tanya dari pacarnya neng di kayak gini ai kabelis teh kumaha. Tabu kumaha pami pas nuju damelnya. Tah, si benangna teh putus gitu pegat. Iya tuh. Itu Bu. Oh, disambung deui. Pami iya nah ieu mah da dilebat geuningan pegatan. Nuhun. Deui dikantengkeun digunting. Mohon. Manawi teh sesah gitu. Ditunggu eta we disambungkeun deui. Mohon. Anu tos biasa mah gampilnya. Ya, sahabat, ini suasana di sekitar rumah Ibu ya, Masya Allah. Di pinggirnya teh banyak tanaman lalap. Ada pohon kokosan duku Bu ini teh. Tuh.
Ada juga pohon buah jeruk, masya Allah ya, itu buahnya lebat sekali. Mangga ibu atur nuhun. Pang batikeun. Laos di etaan mah. Dipeureut ieu teh. Ngangge eta gula we. Sahabat, itu ibu sedang memetik jeruk dari tepat di depan rumahnya ya tuh. Jeruknya masya Allah itu lebat sekali sahabat. Lah. Wa umay itu teh teh. Terus selain tanaman jeruknya di sekitar rumah ibu terdapat itu teh apa teh Kang namanya teh? Kapol. Tanaman kapol. Iya kagungan Bapak. Kenging nyatanya lira. Masya Allah sahabat ya. Jadi di depan rumah Bapak teh merupakan sebuah perkebunan ya, ladang perkebunan yang ditanami sama Bapak seperti kapol, jaatnya Pak eta teh. Jaat roai itu. Terus teh ada cabai juga, bayam, masya Allah. Bayam sagala we. Sok mah tapi eta nama di bengeng aweuna. Yang tidak tahu ya, nah ini seperti ini jaatnya. Roai, nah ini roai. Masih kecil-kecil roainya. Jaatnya belum berbuah sahabat. Tuh di atas juga masih banyak itu kapol. Ini pohon duku juga, tapi sayangnya dukunya teh sekarang mas sedang tidak musim. Nah ini bayamnya ya sama cabai juga, masya Allah. Abi mah tadi kan buah dipotong terus ditiup ku Coca-Cola itu jadi ya kalau disaca eta masih hadir kan awet-awet kayak gini tahu sama puyeng-puyeng itu puyeng-puyeng itu Coca-Cola gitu. Terus sahabat ya, tanaman roai Bapak sampai sini juga karena ini lumayan lahannya juga luas, jadi sama Bapak ditanami dengan tanaman. Oh, ini tepat posisi kita ada di belakangnya. Di belakang itu ada pohon rambutan juga sama apa tadi teh lupa lagi. Nah sahabat, ini saya tepat di belakang rumah Bapak, jadi seperti ini ya kondisi rumah Bapak, masya Allah. Nih kalau kita lihat kondisinya ini, saya tidak tega juga lihatnya. Tapi kata Bapak teh nyaman-nyaman saja untuk berdua sama ibu. Sahabat, Kana eta kana eta tuh. ini ada apa ini kokosan? Buah anggur itu mah teh. Kokosan. Oh, buah anggur. Oh, kokosan. Anggur bu, kota mah anggur teh. Itu anggur itu. Tadi samping Nah, kalau itu tuh buah pir itu teh itu. buah pir. Jadi seperti ini sahabat buahnya. Coba dulu itu coba. Wih. Manis. Biasa kayak manis yang makannya ya Ji. Sana. Bapak, ibu, haturun waktunya. Punten kopi di wagal gerak. Jadi ngarewong pada melanana. Ngarewong dah. Istirahat boleh ya Bang. Ada. Yo malah tambah jadi. Malah lagi. Kami kan abi bade neraskeun. Una eta kana deh. Sok sakade kana sekeun. Sok Ya buah. Pak. Muah sok ieu we sok. Bu di samping. Sok dah asur kele ieu wangala di WCF mana. Cinta gentosan. Nuhun amin. Keun.
Ditampi Bu. Mohon boboge we neng yak itu padang muswa daramang kitu gua hari milik riki ini. Nah sahabat, itu tadi perjalanan kami yang sangat menyenangkan di kampung Gunung Gede, Manon Jaya, Tasikmalaya. Saatnya kami pamit, nantikan video Mojang Desa yang baru, masih dengan suasana dan kampung yang berbeda. Wilujeng Kantun, permias, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.